Yuswana amin. Allahumma tawil umrohu amin. Wa suhih jasadahu amin. Wa hassin hulukahu. Wa absih lisanahu. Wa ahsin sautahu li qiraatil Quran wal hadis amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ari rek ngaji mah euceuk sabenerna cukup di dieu da aya pangaosan. Ari di dieu minggonan sasi dinten naon euceuk? Sesak. Maka jeung minggonan poe Jumat, minggonan mah poe Minggu atuh. Jadi abdi ge Jumatan tara poe Senin. Pan abdi nanya ge baik-baik ari minggonan poe naon? Piraku minggonan poe Jumat. Ari minggonan mah poe Minggu. Jadi di ge Jumatan poe Jumat. Benar aja. Lieur aja. Ari rek ngaji mah da puguh di dieu aya ajengan gudangna nya. Jadi simkuring mah di dia atuh lamun dina sajaroni ngaji teh urang niatan siar. Naon maksudna diniatan siar? Maksudna urang ngararesep we ngahirup-hirup kana agama Islam. Jadi widian simkuring di dia ajengan panginten lain rek ngalelewe kanu jadi agama, lain rek ngaheureukeun kanu jadi dalil, lamun sok simkuring dina pangaosan aya sendagurauna. Ala kadar ieu mah sok paribasa pengajian di panggung mah lamun teu rame teh jamaah sok tarunduh jeung sok kabur beh dituna sok tara diondang deui. Eta nu bahaya nomor 3. Jadi widian lain rek ngalelewe agama da simkuring ge ari di bumi mah ngayakeun pangaosan rutinan ngawuruk alif-alifan tara make bodor ka ibu-ibu teh. Bobohan we ieu mah di panggungan make sound system disuguhan cai heran jeung ting cai naon ieu teh da diuturuban. Itu tinjang abdi tinjang batu da ieu teh data tadi di dieuna teh gitu. Tak teu wani nginum mati teh. Da biasa mah datang heula jelema karena disuguhan. Tak teu wani nginum ieu teh gitu. Ngadaguan cai aing. Gitu. Sok kurang mimitian ngajina euceul bismillahirrahmanirrahim. Bios simkuring tadi euceul. Moal morosot gitu. Mun morosot kumaha? Bios euceul mah. Karesep euceul mun morosot mah Ustaz. Barokah. Punten simkuring widian tadi lain bade ngalejek supados ketinggal nu dipengker para rohe padahal di dewe cara ngalamparnya bari dago metereh balik teh tukang teh apa. Jadi lamun rame rek dituluykeun eta teh ngajina lamun teu rame rek balik panggeula yakin sabab abi ge baheula kitu. Ece dina perkawis urang sadayana ngemutan jeung napakuran murang kali urang sami-sami bedal naon rupi anu paratos dijelaskeun ku guru urang sadayana ku Hujjatul Islam ku Imam Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin. Simkuring lain geus bisa maca kitab Ihya ieu mah kapungkur nuju pangarsa akang ngawurukeun kitab Ihya simkuring ngupingkeun ngan inget bab eta pembahasan eta tah ayeuna teh dijelaskeun ulang. Jadi lain penjelasan simkuring lain maca simkuring tapi nu maca mah kapungkur guru simkuring mah ngadengikeun hungkul ayeuna rek dibecakeun deui. Cek guru simkuring eta dina kitab Ihya saur Imam Ghazali di mana-mana urang boga budak anu soleh khususna maka eta si budak teh aya 4 perkara anu bisa dialap manfaat ti eta budak teh. Sabriji cenah euceul. Euceul lah ngingetana BRI atuh teu bae. Kok hareupeun panggung tapi ditinggalian ka mah. Aya sabaraha perkara cenah euceul? 4 anu bisa dialap manfaat di mana-mana urang boga budak anu soleh. Gitu. Naon budak anu soleh nu bisa dialap manfaatna saur Imam Ghazali nomor kahiji eta budak anu soleh teh kanggo ngalajengkeun keturunan urang sadayana tanah kahu tanah salu geura narika anjeun jeung pek geura barudak boga buarudak jeung lajengkeun keturunan. Sabaraha hiji anu boga rumah tangga gering nangtung ngalang layung nepi ka teu boga budak laras henteu. Si jabrik dipipir, si jamrong di kolong lubak limu, kebon lobak teu kalebok, harta loba. Ngalayah di tengah imah, kebona lega, sawah aya, tapi teu gaduh murang kali kinten-kinten bunga moal. Teu pati bunga, cek lain teu bunga. Sabab naon aya paribasa lamun di mana-mana urang usaha teh melaan anak pamajikan, lain melaan pamajikan anak, tapi melaan anak pamajikan. Anu ditingheula jeung dikahareupeunana anak. Jadi harta anu diteangan nepi ka hapot-hapotan, nepi ka cuk telah kesang nu jadi bapak, nepi ka indung dikekempit eta demit rek jajan baso ge ditahan, jang saha jang budak. Leres? Ari ayeuna budak teu boga sedih moal.
Masya Allah nepi ka nyaranyi kolotna teu bisa maca Quran kul budak nama kudu bisa maca Quran lamun kolotna bisa maca kitab budak mah kudu katalan kitabna eta ngaranna kudu boga waladun sabi kalanjutkeun keturunan urang mah nu diwariskeun teh keturunan teh naon hutangna kolotna boga KBRI budakna ge boga ka bank keliling ayeuna sapoe nyai minjem teu naon emak oge teu oleh kabayar ieu tah ngaranna kieu teh kolot teh ulah nulikeun keturunan anu palebah kieuna eceuk dina bab agama eceuk di dieu kolot hungkul rentul tinggal geus parareot ka mana barudakna coba jing-jing eceuk boga budak teh tungtun rek ngalanjutkeun keturunan teh maksudna lain hungkul turunan-turunan lamun bapana sirahna sulah anakna kudu sulah lamun indungna ciriwis budakna kudu ciriwis lain keturunan eta hungkul cek Kangjeng Nabi teh budak soleh mah kudu bisa jadi waladun sapi lamun bapana bisa jadi imam budakna mah kudu bisa nepi ka jadi khutbah lamun budakna bisa maca kitab kolotna bisa maca kitab budakna mah kudu nepi ka kitabna teh katalan lamun kolot boga majelis taklim tah budakna mah kudu bisa nepi ka boga pasantren lain anu tadi teh kolotna boga KBRI tah budakna mah ka bank emong teh anu keliling anu aku berjanji pan baheula sarwa korban Ustad benih apal-apan jamaah akhirnya mengijem duit ke Ustad kesabab geus disumpah aku berjanji teh ieu nu cilaka kadek kolot ulah ngagedean hate kalau jadi budak teh bawa hutang ayeuna mah da cenah ayeuna mah ari teu ngahutang mah teu boga deui cenah ayeuna orang ngeuli pelaku ngagak-gak kitu istilah ieu nu jadi soal teh bangsa urang teh ripotna teh riweuhna teh ku hutang laras henteu da ayeuna mah jeung ditapakuran teh segala rupa atuh da jadi hutang we boga motor Nmax gaya asa panggagana padahal DP na 5 juta setoranana 5 tahunan 3 tahunan sabar setoranana 800.000 Masya Allah hutang sawah aya nang saleungit kebon laleungit dipake anjuk ngutang ulah ngalanjutkeun keturunan anu etana lah kurang tapi nu dilanjutkeun keturunan teh kudu hal dinu hadena bahkan urang teh kudu nepi ka kieu ulah wakah hayang maot lamun urang can boga generasi anu ngalanjutkeun kana kahadean urang mak sok angkat ka majelis talim tara mak lain mak mana mak anu keur nyang gigir kana eta mau ulah calang apa wae ya tah mak jeung balam sok jawab mak sok angkat ka majelis talim tara sok mak jawab bilang jawab boleh asok angkat ke majelis talim tara lamun osok angkat ke majelis talim mak tong wakah hayang maut lamun macan boga budak anu rek nuluykeun mak angkat ke majelis talim kudu kitu tah maksudna tanah kautan asalu jadi cai datang bios atuh meuni ngaroropet ngarerepot geumpeur atuh da itu cai teh ongko ayat 3 tapi nu herang 2 sate kahabis itu tulikeun aja wah deui tah kitu naon kan hutang keturunan jadi sakali deui anu dimaksud ku Kangjeng Nabi nomor kahiji bahwa urang tanah kau tanah saluk pek gera narikah jeung pek gera boga keturunan budak nu soleh boga keturunan teh maksudna si budak teh kudu bisa jadi waladun sabi nyata budak anu leuwih hade tibatan kolotna lain dina bab usaha lain dina bab neangan duit lain imahna leuwih agreng tapi dina hal ibadahna lamun kolotna getol salat fardu maka budakna kudu getol salat rawatibna oke. Lamun kolotna getol ka majelis taklim maka budakna mah kudu jadi ahli masjidna eta maksudna lanjutkeun keturunan teh kudu boga keturunan teh naon supaya eta teh jadi deposito urang supaya eta teh jadi tabungan urang anu bakal terus ngocor ngagolontor ka urang sadayana amal ibadah kahadeanana pahala amin ya Allah ya robbal
Nomor kedua ece Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari ece cinta henteu ka Kangjeng Nabi. Saha nu cinta ka Kangjeng Nabi? Ece ari Kangjeng Nabi cinta henteu ka ece. Tah ieu nu jadi persoalan. Ari ece umat saha? Umat Kangjeng Nabi. Saur saha? Saur ece Kangjeng Nabi. Kumaha lamun teu di aku jadi umatna? Tah ieu nu jadi permasalahan, kudu sadar diri. Model ditanya kieu ari ece hamba saha? Hamba Allah. Cek saha? Cek ece kumaha lamun cek Allah tadi aku ece jadi hamba Allah. Tak ieu nu kudu dipikasieun. Da teu penting ece ngaku-ngaku jadi umat Kangjeng Nabi mah, tapi nu nikmat mah urang di mana-mana hirup di aku jadi umat Kangjeng Nabi. Laras henteu. Da abdi ge bisa ngaku-ngaku mah bahwa si Aliando teh kapilanceuk abdi. Bisa abdi ge ngaku mah ngan abdi teh di aku mah da. Geus aku kapilanceuk modal kitu cenah genghe. Ari abdi mah ece hideung model kieu teh sabab lahirna ti peuting. Dapan di aranan Komarudin teh sabab Komar bulan lahir ti peuting jadi rada poek setik wajar. Dalam lahir ti beurang mah moal poek abg bule. Ngaran moal Komarudin jadi Samsudin nanti. Apan ai beurang mah eueuh Komar, eueuh bulan ayeuna matahari gitu. Ari ngaku-ngaku mah bisa abdi oge, cek abdi teh ka Pak Jokowi teh eta teh pun paman. Bisa, kan anu jadi soal abdi di aku atau henteu. Ece ge di dieu kabeh bisa ngaku jadi abdi umat Kangjeng Nabi, cinta ka Kangjeng Nabi cinta. Kumaha lamun anu jadi soal ece teh dipika cinta ku Kangjeng Nabi? Kumaha lamun anu jadi persoalan urang teh di aku jadi umat Kangjeng Nabi ke di yaumul mahsyar? Ceurik pelilihan urang muda-muda Kangjeng Nabi. Ya Rasul, abdi umat Kangjeng Nabi nu dijengcerikan ku Gusti kapungkur bade ngantunkeun Kangjeng Rasul kapungkur nyauran abdi ummati abdi umat Gusti. Cek Kangjeng Nabi teuing kitu. Aja ini kokoh udah aja ke kokoh hinjau menang nepi ka disurvei tidak mengaku saya. Tuluykeun tah boga budak anu soleh teh bahkan kudu ngalobakeun boga budak tina pernikahan teh eta teh matak ngadatangkeun kecintaan Kangjeng Nabi ka urang, matak ngadatangkeun pengakuan Kangjeng Nabi urang bakal diaku jadi umatna. Sabab aya keterangan ngauningakeun tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umam saur Kangjeng Nabi walau hatta bisikti. Hei umat kaula saur Kangjeng Nabi gerana nikah di mana-mana geus nikah tak suruh geura lobakeun anjeun boga budak. Ti dieu we dalil dicokot ku ajengan, ti dieu we dalil dicokot ku ulama bahwa haram di kabeh teh. Gitu. Lain haram mutlak kade ngan sebagian ulama anu ngaharamkeun kabeh salah sawiusna nyokot tina dalil anu ieu bahwa naon sabab urang teh ku Kangjeng Nabi dipiwarang paloba-loba budak. Ari ku kabeh urang dititah boga dua paling loba. Itu salah sahiji dalil anu nguatkeun ka para ulama, cek ulama teh haram di kabeh teh mata ajengan mah dari kabeh tah apaleun dalilna. Pangersaan sabari ki murang kalina salapan. Mertua simkuring sabaraha putrana 11. Mata nyen tim sepak bola. Pelatih mah. Cek Kangjeng Nabi tanah kahutak surupa ini ubahi bikumul umam. Hei umat kaula gerana rikah jeung gera paloba-loba maneh boga budak. Paloba-loba gera lobakeun boga budak teh ece. Boga sabariji ece murang kali. Ini saeutik atuh ece. Bapak kada sabariji bojo? Kalah kasiri lain jawab. Kawane sih. Si bapak hayang nyandung bapak. Tong dijuruk itu suka di bebeja. Cek Kangjeng Nabi lobakeun naon sabab rabat kudu ngalobakeun. Inni ubahi bikumul umam saur Kangjeng Nabi sabab kami engke di yaumul mahsyar bakal paloba-loba umat jeung Nabi nu sejena. Jadi nu ngaranna lomba teh Kangjeng Nabi ge geus berlomba jeung Nabi nu sejena. Jeung Nabi Adam jeung teras para rasul anu sanesna bakal paloba-loba umat. Engke ditaros hei Nabi Allah Adam anjeun geus sabaraha umat. Sekian ribu terus ditaruh Nabi kakak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus sabaraha juta umat cenah anjeun. Mata kurang nyeurkeun murang kali urang bari jeung dibarengan ku kasolehan sarua jeung urang ngadukung kana programna Kangjeng Nabi. Lamun urang geus ngadukung kana program Kangjeng Nabi kira-kira Kangjeng Nabi bungaheun moal bungaheun atoheun moal
atau lamun geus bungah jeung atok barang pasti urang bakal diaku jadi umat Kangjeng Nabi. Naon sababna? Sabab Masya Allah tong boboro ayah 5 anak boga hiji ge boga budak teh mata gerinang teu ngalang layun yang ceurikan. Naon sababna? Ternyata lain genah tapi kalaka leuwih ripuh gitu. Komo bari jeung urang ayeuna aya dina zaman anu problematikana model kieu. Sim kuring mah sok guyon sok heureuy bahwa ayeuna teh urang teh aya dina zaman anu repot disebut nate urang teh ayeuna teh aya dina zaman edan. Urang teh disebut nate aya anu dina zaman sinting. Urang teh sok disebutkeun eta aya dina zaman hancur. Ngurus budak teh Masya Allah. Baheula lamun dititah ngaji aya nama budak lamun daek dititah ngaji teh nyopot HP. Teh sabab ayeuna kabeh geus boga HP. Teu ajengan, teu kiai, teu santri, teu budak sakola, teu guru kabeh boga HP. Teu ibu-ibu, teu bapak-bapak, teu tukang macul, teu tukang ngagasro kabeh nyekel HP. Segala rupa teh nu dioprek HP, nu diondangan anu dibawa nu panggeulana diasupkeun kana kantong teh HP, rek sare anu dilieukeun teh HP disimpen kurang dina meja 2 menit teh cokot deui tingali deui. Rek mandi nu dibawa lain anduk ayeuna mah HP rek bari ngecas bari ngaliwat. Udang sare nu diteangan lain salaki jeung anak jeung pamajikan HP ayeuna bisa ayeuna SMS. Padahal eueuh nu SMS nama. Betul. Repot aja ieu zaman teh geus teu jiga zaman baheula ayeuna teh. Baheula masalah ki jeung pamajikan jeung anak patanya di jero imah ayeuna mah geus garelo caricing we kabeh. Bapakna di dieu, indungna di dieu, budakna di ditu, budak induk beda-bedana teh ai bapana mah nyekelana teh kieu di kieu-kieu tah. Ari indung nama di kieu, ai budak nama kieu nyekelan HP-na teh da main. Betul? Geus teu patanya di jero imah teh ayeuna mah. Bari ngagikik mikir. Cek repot ya. Ku HP wae ge repot budak teh kolot poho nitah ngaji. Indungna era rek nitah ngaji da puguh tara ngaji. Budak na kajongjonan main ge. Sekalian indungna update status masak apa ya kali ini. Eta orang lembur make bahasana jadi Indonesia masak apa ya kali ini. Ari bapana pan sarua online dijawab masak kangkung atuh sayang. Ari budak nate di sarua online di like statusna cie majeng bapak budak kene. Ari di alam nyata teu ngobrol di alam maya ngobrol kumaha ya teh. Ieu zaman euy. Betul. Budak dicarekan tingali dina medsosna euy dicarekan di ku budak. Kalau aing mah pika pusingeun dina Facebook. Dicarekan ku budakna Facebook. Kumaha ku euy teang na Facebookna. Carekan ku euy komentar. Halus ya ka aing nyarekannya dina Facebook. Ieu emang orang. Bener kan euy gitu emang bener mah bohong ustaz ge ngalaman jeung pamajikan kitu sarua. Bismillah berangkat dulu ceramah cek abi. Pamajikan teh komen sing sehat papanya nah hate mun ngomong mah tadi we atunya di lalawang pantok. Menit ustaz oge sarua terkena sindrom HP duit teh lo pakaian dipake meuli pulsa jeung kana koropak teh ayeuna. Betul. Selfie 15 kali nu diupload hiji dan puguh nu kadituna menyon. Betul. Guru ajengan sibuk ngaji jamaah selfie. Ieu ku HP ayeuna teh euy. Zaman teh urang teh geus hese ayeuna teh. Urang mah warah jeung ngadidik murang kali. Sabab kadang-kadang urang oge era ku pamolah sorak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Jawab kucenya dan serina anggap dah gitu. Asal nih makai legging tanah.
ulah nu make legging mah ieu parawan montok make legging pantes kiloan 70 kilo make legging dipake tak halus. Coba emak kiloan 35 kilo ukuran baju nges S make legging ukuran L pamere anak dipake ku emaknya ge di gamis mah sila manangtung legging mah sila dihandap itu atuh jeung make legging sekolah kan bade siksakeun mau ka biketaeun paling udah anjing tulang cek anjing teh cenah ya lumayan geus dilihat emang itu. Mah ulah make leggingnya masuk make legging mah dina film oge Spiderman betul Spiderman make legging mata lamun aya nini ngaliwat ka dieu make legging sebut saja dia nini Spiderman tuluy ngaliwat ka hareupeun maneh ka mana Spiderman geus ah di dieu mangagap da tang lila teh Allah heuce 10 menit deui abdi teh ya tulikeun lah ngajina kumaha ka ditulikeun modal hah dan mesti kontrak aku mesti rapet jadi percuma lagi dileleting mau ditambahan tadi nomor kahiji urang di mana-mana boga budak anu soleh teh jang naon ece jang ngalajengkeun keturunan supaya eta budak teh bisa jadi waladun sabit budak nu leuwih alus tibatan kolot lain dina imah jeung hartana tapi dina paleba ibadah. Nomor kedua nyaeta di mana-mana urang boga budak anu soleh teh urang teh matak menangkeun bisa menang karena kacintaan anak Kangjeng Nabi kanuju ka urang sadayana. Lain urang cinta ka Kangjeng Nabi, tapi ieu luar biasa matak ngamenangkeun cinta anak Kangjeng Nabi ka urang sadayana. Naon sababna? Sabab cek Kangjeng Nabi urang dipiwaran gaduh keturunan, khususna ngalobakeun keturunan, wabil khusus dari keturunan anu soleh sabab ngadukung kana program Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi fa inni ubahi bikumul umam saur Kangjeng Nabi, kami rek paloba-loba umat jeung Nabi nu sejena. Nu katilu hikmah di mana-mana orang boga budak kecek tuluy budak anu ku urang dicita-citakeun menang hayang geus menang ngandung 8 bulan teh der maot kecek alitna hei barudak keun asup ka surga ari maneh kala kacarcing dirinya diuk teh jalanan ulina tong di dieu itu di ditu di surga kumaha cek barudak hatta yadhula abana moal Gusti abdi moal asup ka surga sehingga abdi asup ka surga jeung bapa abdi jeung indung abdi jeung indung bapa abdi jeung kolot abdi. Coba budak ditina asup ka surga budak nepi ka gideg nyebutkeun moal hatta yadhula abana sehingga Gusti ngasupkeun ka bapa abdi jeung ka indung abdi. Kumaha ceuk eta budak? Sakitu nikmat di aku bahwa urang teh indung bapakna bahwa urang teh hayang diasupkeun ka surga jeung barudak tadi. Kumaha Allah moal bisa da indung maneh mah baheula keur ngaji ge kalaka nunutan wae. Moal bisa da indung maneh mah baheula ka pangajian oge bulan kali ge henteu salat ge tara ceuk Allah moal bisa da indung maneh mah teu meunang rahmati kami tuh keur kakalebekan di neraka. Ari kitu mah Gusti abdi moal lebet ka surga rek cicing we di dieu ulah da maneh mah hakna surga kena ka surga hatta yadhul abaana Gusti moal abdi moal lebet ka surga sehingga abdi rek lebet ka surga lamun abdi bareng jeung indung bapa abdi. Cek Allah kumaha tuh heuh atuh ari maneh keukeuh teuing mah cuk teangan indung bapa maneh jait dina neraka kami bawa ku maneh ka surga na Allah nikmat itu aja lamun kitu. Catat bakal bisa budak lamun kitu di mana-mana budak geus diakekahan. Lamun budak can diakekahan, sakumaha boga budak maot najan 10 siki ge moal pernah bisa nyapaatan ka urang. Naon sababna? Sabab kullu gullamin murtahinun bi aqiqati. Sabab budak anu terlahir ke alam dunia kabeh teh tergadeikeun ku akekahna. Lamun urang boga motor, boga 10 motor kabeh digade-gadekeun, urang rek indit ka pasar bisa moal make motor eta. Moal da sabab digadekeun. Lamun hayang make motor tadi kudu ditebus. Tah urang ge lamun budak hayang bisa nyapaatan ka urang, wayahna ku urang kudu diakekahan. Da mama teu kabeuli domba teh, ari mah geuning eta TV harga 1,5 juta kabeuli. Mama teu